supados kaulina oge bahkan sapalina atau sering kantor urusan agama sami aya bimbingan remaja usia sekolah anu alhamdulillah terus berjalan tiap lembaga pendidikan formal dina hal ieu SMA, SMK kadang-kadang bahasa yang dominasi nanti SMK aliyah atau bahkan kapal pesantren ge kantor silaturahmi anu mana program ieu tiap tahun berjalan. Fokus utama terus kaitan dengan pencegahan pernikahan dini. Sejauh tidinya aya oge di selapan kaitan sareng pergaulan remaja utami anu nuju marak eta judol atau nabi permainan game online di selok paling terbarudak urang teh kalebet kakurung panginten anu jantan hariwang oge kang urang mah kan salah sepuh nyaeta hariwang keterlibatan dengan narkoba. Eta sok diselokan dina berus oge kaitan pernikahan dini, judol, oge pergaulan, kaitan narkoba. Bahkan abdi ge umajak ka salah sawios yen berus teh bimbingan remaja sekolah teh ka lingkungan lembaga pendidikan sakola-sakola teu menutup kemungkinan ka pesantren-pesantren. Sungguh bingah pisan atas sambil kantor urusan agama sajabi tema upami pangresa MUI atau nabi karang taruna tasan kantos masa malih bingah upami tema yuk kerjasama sareng sek domengkeun kaitan dengan terus atau nabi hal-hal berkaitan dengan perkembangan keremajaan dari sisi dari Kementerian Agama bingah pisan diantos pisan upami tema karasan pangresa kedua MUI desa sewilayah ieu aya ngaduhan urang kali cekap remaja hoyong didongengan, hoyong dipaparin panginten sanes ujangannya data sanes kantena silaturahmi. Lan kaduana kaitan sareng Kementerian Agama nyata kantor agama ngeunaan kaitan sareng pernikahan anu uningan upami sepuh kapungkur mah anu sebat jagrat tak aya nama Kementerian Agama teh sepuh per sakatana per Juli 2024 bahwa setiap calon pengantin sanes harus wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Aya edaranna di Dirjen Bimas Islam ngahajar ku abdi diuringakeun ieu teh bahkan dicanak aturanana supados agung harapan ieu momen ieu anu karasan pangersa-pangersa araya pangersa MUI bohon kecamatan apa MUI desa kahoyong agung harapan itu disosialisasikan oke kasadayana rehi itu sanes harus mau bisa mah hadir tapi dininya teh wajib mengikuti bimbingan perkawinan anu diayatkeun di kantor urusan agama. Tapi cahaya yang menghidupkan harap, membawa ilmu, membawa hikmah, mengajak hati menuju fitrah.